Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala habibil murtada wa rasulillahil mujtaba Muhammadinil muntaqa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wa tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dhikra. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil kubra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Pendengar ulama ya. Faqala ta'ala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah ayatan min ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi dzalik. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan inna rajaba shahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala Syahab Marzuki al-Maliki fi kitabin Allah Aqidatil Awam bi Bahrir Rajaz. Wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin lailan liqudsi yudra wa ba'da isra'i urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Apa dengan Mustafilun 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 mustafil mustafilun mustafilun mustafil mustafilun mustafilun mustafil. Tinggal ilun dong di kelas. Ayo santri cabokat dong santri ya barengan supaya ibu-ibu minum yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Abda'u bismillahi wa rahmani wa bira'imi da'imil isani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bilad ta'awuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qadwa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghayra muhtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi istinasibah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqun lil khalqi bil itlaqi wa qadimun bani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli sari sami'un bil basiru wal mutkallimun lahu sifatun sab'atun dan takdirmu ding 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 polohot ulang aurat beung asa gede jempol aya nu mantu Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiy habibul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramun para alim ulama bil khusus ama urang nu ti Cimangun doakeun nyantena sing susuana oge teh hilaf para kasepuhan urang sadaya nu hadir di tempat di rumah urang kiai urang doakeun sing paranjang umurna
Simpen bareng milik rezeki. Nah, mugia ilmu na manfaat barokah dunia akhirat. Amin. Sohibul ma'ad al-mu'awan Kiai Abdi, Guru Abdi, sahabat Abdi, dulur baraya kacandakna ieu teh tipun raka Abdi Haji Romli. Haji Romli tak menantuna Abah Kiai Haji Busro Cibadak ngamplong ka ieu kincep teh dulurna minantuna Abah Haji Busro almarhum Haji Romli pakan Haji Amar ieu kula minantu Abah Haji Busro nu pangis bungsu. Oh gitu. Biasanya awal malah mengis dibere paham sok itu ini. Oh, jika dicecer salati kata cantik. Mudah-mudahan ieu ma'had disinglang dan ila yaumil kiamah. Sanajan ayana diruyuk sawit, tapi mudah-mudahan semangat santrina belajarna seperti cabai rawit. Mudah-mudahan santri ulah hayang loba waka hayang terutama hayang ngarit segala macam. Komo eta hayang meritnya. Nu penting mah mondok bae heulanan kegeh jubur manuturkeun. Bener gak? Atuh geura ibu lempang ka mana ka ditu jubur manuturkeun. Ai kitu kula ngomong salah. Geus kulakeun santrina sing saleh-salehah. Ilmuna sing manfaat dunia akhirat. Ya robbal alamin. Kang Haji Wawan alhamdulillah terus lengkap di tengah-tengah orang sadaya. Oge sahabat Abi, Guru Abi, ya Haji Anwar Murtaubo, Nuti Maja Citeras Kapalih Pitu. Doakeun mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun umurna, diberkahkeun milik rezekina, sing dikabul sagala hajatna, terutama hayang nikah deui. Amin. Saat ibu-ibu nu aminan salam ongko arimin Allah tehilap para panitia, para santriawan santriawati anu tos bergabung demi acara ieu. Doakeun kurang sadayana mudah-mudahan tanagana sing ditukerkeun jaga sareng syafaat ti Gusti Allah ti Kangjeng Nabi. Amin. Surah Al-Jannah para jamaah sadaya muratibul auqat pemandu waktu penata acara. Kurang doakeun mudah-mudahan sing manfaat berkah ilmu. Qori nutos maoskeun aya Al-Qur'an tadi. Urang doakeun bu sing manfaat ilmu dunia akhirat. Lain amin amin eta lamun boga anak model kitu bunga teh. Hayang. Aja musikeun dan anak di pasantren. Entos. Lobana kencan ku kudu. Tidak ekor di endrin benar. Nyende ya Allah ya Rabbana. Bu bunga teu boga anak pinter ngaos. Bunga teu gaduh minantu pinter ngaji. Hayang boga anak ibu pinter ngaji hayang. Kunaon tadi ais itu. Ari hayang bawa kunaon? Pan urang mah lamun ningali batur ya. Bu, mun anak aing gitu kan ngaju benar. Ari anak dijedogkeun we deui mah di paraban HP jeung motor listrik. Eta salah kaprah ngaranna Rabiah. Bener tak? Isuk-isuk geus mamawa HP kagalangan ka sawah. Tutut di kamera. Halo guys, kali ini aku mau nge-review. Nge-review apa tutut? Apa itu tutut makanan kampung? Bagaimana cara makannya? Songekeun juburnya cocok. Wah guys, ada tanahnya. Jadi babegik sabar tanahnya gitu. Betul apa betul? Geus doakeun Bu. Ieu di kampung urang mudah-mudahan jaga sing aya kori anu sadekat tingkat internasional. Ya robbal alamin. Ari boga cita-cita hayang panen gede mah ulah nganjotkeun pare doang. Toong cairna. Ieu mah ditanjepkeun da pare, ditinggalin 3 bulan atuh ku koyo. Bener tak? Hayang boga duit loba aya ATM di kantongan bae, rekening teu dieusian. Eta ngaranna saudara jembok. Ibu hayang kajarta ka ditu. Ka Jakarta.
ai jubur ngajedok bae di dieu nyampe moal atuh jaeta rodia na kumaha nyampe nu mantap keinginan cita-cita dan harapan takkan terwujud tanpa adanya action dan tindakan betul bawa anak antarkeun ke pabrik ilmu ulah dibawa ke pabrik duit kita mau urusan usaha tak ditunda tanda ke pesantren sugan jaganing jaga bisa ngaringankeun beban urang di alam kubur amin ya robbal tim Adro yang saya hormati seluruhnya mudah-mudahan sing sehat walafiat jantan manusia anu soleh soleha jantan santri anu bermartabat bu hayang kebuka binanti santri kayak diharap ya jomblo kabeh ya ini pertanyaan ke ibu-ibu kayak nu jokar bae ka jomblo karatan kayak nu johan jomblo bertahan kayak nu jomblo nah ngaranna ijo lumut ya grupna ikatan jomblo lucu dan imut-imut nah bunyak bu kawinkeun anak ka santri kawinkeun anak ka santri teangan ieu mah kudu jeung lalaki bos betul nak hareup mana kaburi kula mah hayang deh ngawinkeun anak deh kana anu mobilna Fortuner Pajero anu gajina sampai 1 juta menang manehna jagawena bejana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dikawinkeun horeg mah di tukang nyemiran WC atuh hade bae mangkana inilah kabitaku har kabitalah ku akhlak jeung insyaallah ieulah bekal lamun lain ku sabab wasilah karomah santri mohon maaf moal sampai acara tercipta seperti itu mun lain karena karomah santri teu mungkin bisa cicing di leuweung kadang ngahiji jeung bedul jauh ka bedul bener ke tapi beliau guru urang masya Allah mampu menghadirkan orang banyak berarti hirupna manfaat mun teu aya santri di lembur-lembur mohon maaf maik ge hukuman dia dipalitkeun boh coba amil heulanan eueuh di lembur urang paeh atuh ting polotot jelema nu bodoh jeung nu bodoh akhirna maik digotong ku opatan ka jero kamar mandi datang di kamar mandi cek nu hijina kumaha keun ieu cek nu hijina teu nyaho hayang aing mah sieun meh paeh mandi heula cek nu hijina pugu aing ge pernah di pandian atuh paehna ge encang kumaha cek nu hijina aing mawa kana boy akhirna maik dibajikdak di jero kamar mandi eta sakitu kakarak amil pak nu leungit di lembur betul apa betul komo kiai gede komo ulama karak leungit tukang mandian mait geus bingung hiji lembur akhirna hobbin pahalaihum gambreng maijah make baju rombek ieu mait kesepakatan bersama dikerebekkeun kana koma begitu geus ngerebek menyampe ka handap kabesekan maitna udang deui terjadi paeh aing hirup keneh geus dikerebek bukti bahwa jelema bodoh leungit jelema pinter leungit di hiji lembur mautul alim mautul alam ketika alim ulama maut alam ge meuleuh hartos paneta jelema pinter maut jeung ilmu-ilmuna milu atuh tinggal nu bodoh bae siling cabak jeung buta ya Allah alhamdulillah di lembur urang mah seueur kana ulama-ulama seueur kana para kiai seueur kana para sepuh alhamdulillah sapajenna aparatur pemerintahan sipil maupun militer urang doakeun aparatur pemerintahan urang sing baragja hirupna sing sehat lahir batinna amin ya robbal tamu undangan anu berbahagia warga jamiah pengaosan sasihan pengaosan mingguan anu teu ngaos-ngaos rahimakumullah lobakeun puji ka Gusti kana dat ilahi rabbi dat nutara ngawiji dat nutara ingkar janji dat nutara pasili ibu kunaon si manusia kudu loba muji lantaran urang mama lu ari Allah saha Khalik jalma lamun teu geus teu inget muji ieu min alamati hayang dipuji bapak geus poho ka puji hati-hati sebab umur mah teu mandang ajal teu manjang
ngorak jengkol. Mangga kudu loba puji, pangnaon Ustaz muji sebagai media takorup antara makhluk dan khalik. Ulah sombong hirup teh. Pan urang teh ku Gusti Allah dirizkian sing inget kan mere rezeki. Bener teh? Ulah mudag-mudag rezeki. Lempang ka kota memeh bedug subuh, salat subuh di Tajong di Jerobes. Turun ke pagar pabrik jam 7 kukulisikan tina Jerobes. Salat subuh na belah mana? Mudag-mudag rezeki tapi pohok kan mere rezeki. Pan eta jelema kati balik asal pan. Ulah betul-betul salah kisah eta. Nauzubillah min. Terus kan ya. Maka ketika orang temuji dia, Bu, Allah mah moal rugi. Sabodo teuing teh Gusti. Ana inda dhanni abdi. Kula mah kumaha prasangka mah. Lamun in khairan fa khairun. Wa in syarron fa syarrun. Lamun bagus bakal dibaguskeun ku kula datangna. Lamun goreng atuh goreng deui timbulna. Contoh mana anu bagus timbul ke Allah, jelema daek muji, ahli ibadah, ahli sedekah, tukang murukan ngaji, tukang madang santri, tukang ngalakukeun kahadean, tingali bapak ibu hirupna ge tararen ibadah unggal waktu teu eureun-eureun masyaallah sugan kadele pusing ieu lah padahal ieu mah pabiasana manong. Tapi tadi dijadikan beban pikiran, lu penting kewajiban ke Allah terpenuhi. Mangkana hirup natararen insaron pasarun kumaha jelema anu goreng ditimbulkeun goreng deui ka Allah. Contohna ibu-ibu nu sok nyokot Bang Emo. Doakeun segera lalunas. Nu amin nyokot. Becelkeun bae amin. Pan eta nu nyangat Bang Emo jam 10-an cik ieu ya. Geus nyingsal kaleuweung nyumputna pager. Cek tetanggana icih keur naon. Laloba omong odah. Kudu di mah aing aya jelema make jas hideung, helm hideung, motor hideung, sapatu ebot. Mamawa buku laleutik loba nomoran teh. Ai kitu aing tilu poe can bayar. Di mana talanu kitu hayang tenang sebab geus goreng ka Allah mangkana hirupna teu tenang. Kaharti teu toko mikiran seto anu sapoe 15.000 nyokot nama teh gede 500.000 ngan dibikeun 420 dipotong 80 lajung kan pamayar mah eta 2 tahuneun di jumlah total ternyata 530.000 nyokot dikurangan mayar dileuwihan lebah dinya riba natanya ka ama urang nu ti Cimangun teh bener tak? Lo benar-benar saat anu nyokot kabehan saur Kanjeng Rasul dina kitab Wasiatul Mustafa anu dikarang ku Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau berbicara tentang Bang Emo. Bismillahirrahmanirrahim. Man akalal harama mata qalbuh ayakal saqalbahu saha jalma nu sok ngadaharan Bang Emo mata qalbuh paeh hatena ayakal saqalbahu tegasna mah ngaberget teugas doang batu diparabkeun ke anak ibu timbul anak ibu dititah malik nitah dicaram malik nyaram ditanya malik nanya ceng dia geus ngaji kemudiannya cirikeun di semang itu tak anak Bang Emo gitu bener kan tak buku lagi tak kiawang ngarasa dendam kene kabur leutik nek ceramah ka jagat bagedur JPS leungit aju kula turun tina mobil asup ka hiji warung ai karojol budak leutik ceng ieu ka ditu jalan ka bagedur ta lain kemudiannya oh yang kula model beungeut ta se da kula kiai cek kula amah eta cek budak leutik kemunannya mun teh sinta kalau tadi asup kana peci bapak lumpat ya berita hati-hati saudara. Inilah sebuah konsep edukasi yang salah, sebuah konsep pendidikan yang salah. Urang kadang ka anak urang menyesali kunaon anak degel ari asbabun nuzul milik rizkina di mana asalna teu dipikiran eta kesalahan urang atuh pisahkeun karena itu bila pun mau ulah dari copot jelema nu kitu moal ten komo sok main selok tarang narako
Apa jegel petir deui haram kakek jius deui ngadeos ka ditu pandong we mimiti made po 12 juta mah ngan ka ditu nama ngalawan sistem ngalawan mesin diolok ku mesin mulai manehna tuh boga hutang 50 juta 100 juta 300 juta rumah ditajong sawah digadekeun meh da pamajikan digadekeun gara-gara na'udzubillahi min dalik. Coba Pak dipikir ke orang pemuda eta ngaran selot tina kepanjangan bage geus model kieu selot bakal nyesel sampai ka kolot kunaon dilakona salat bakal selamat dunia akhirat mantap nu sok salat tenang nu sok selot tenang jelema nu sok ngaji tenang nu sok nyokot bang emo halu sorangan bang wal billah. Mudah-mudahan kurang sing dijauhkeun tina hal-hal seperti itu punya geus anu geus beres ulah boga angan-angan cita-cita nu nyokot deui awas cirikeun ku ulang oke cenah hararese salaki hayang ngopi duit teu mere mata kami pusing makanya gak aya jelema make sepatu hidung helm hidung motor hidup ku kami dieureunkeun eta akibat naon horeng nyokotan bang emok kitu emok kalau tidak ada asap tidak ada api tidak mungkin ada asap betul apa betul kami gak ada cukup aku salah timal kudu kitu wah oh laju bae deuleu ngabela diri laju bae atuh kumaha jeung ustaz jeung aja hayang ngopi isuk-isuk duit teu mere sedangkan kami kudu nyadiakeun kopi aya nu mere duit 500.000 dicicil sampai 15.000 saha nu teu aya tuh ngaku kuari ngaku kanya engke mah kieu Bu lamun aya salaki duit teu mere nya hayang ngopi ibu lumpat ka dapur tongengkeun saeng kerok buburna asupkeun kana gelas hajar ku cai termos ieu kopina diinum ku salaki ibu neng panglimara da beda pait ulah loba omong ka eta ngaranna kopi cap seeng nonggeng duit teu mere ari ngopi hayang mudah-mudahan salaki urang sumber ka rezekina amin tukang salon kurang doakeun mudah-mudahan rezekina sing berkah hirupna sing istiqomah maot jaga husnul khotimah mudah-mudahan asup ka surga Allah jeung salon-salona waroban emang di ditu raja bandel terus kan ya mal marah mal ngambek mal meredah salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita sebagai umat minal dhalala ilal hasanah minal dhulumati ilan nur wasilah ayana ajaran kanjeng Rasul hadirin alhamdulillah melalui para alim ulama urang tiasa hidup kali surur urang tiasa ngumpul jeung batur salembur sing mudah-mudahan jaga dijauhkeun tina siksa kubur dijauhkeun tina sifat kubur dijauhkeun tina sagala-gala anu takabur jeung mudah-mudahan jaga urang nyeuceur dina surga anu paling luhur amin ya rabbal Nabi urang teh adalah best of prophet Nabi diraja Nabi tiada lagi yang membandingi beliau namanya sederhana hanya memiliki 4 huruf Muhammad mim ha mim dal huruf nu pertama aya huruf mim di mustaq tina lafaz maujudatul khalaiqi bisababihi berwujudnya makhluk di alam dunia karena Allah telah mewujudkan kanjeng Rasul anu kadua aya huruf hayatul khalaiqi bisababihi hirupna urang kabehan di alam dunia lantaran Allah geus nyiptakeun ngahirupkeun kanjeng Rasul bawa orang lamun kanjeng Nabi teh diciptakeun mah teh aya teh moal ya di dieu benar teh bawa orang lamun daya kanjeng Nabi kuari keur ngelapan ka petong keur malikeun kitu sesembahan bawa keur acung-acungan hanapeun tangkal gede bari mawa congcot koneng karuhun hartina akidah urang nentong akidah urang nisan ketika Rasul tidak diciptakan mantap kudu nuhun ka kanjeng Nabi alhamdulillah urang dihidupkeun dia mim nu katilu dina kata Muhammad di mustaq tina lafaz mautul khalaiqi bisababihi
bakal maut urang kabeh uga jaga nalika Kangjeng Nabi tos dimaotan ku Gusti urang moal hirup bae kabeh ge bakal ngarasanan mah mau kamari kolot urang di luhurna aya bapak kolot di luhurna aya buyut di luhur buyut urang aya cenggeh di luhur cenggeh aya wareng di luhur wareng aya odoredod di luhur odoredod aya kacang maur di luhur kacang maur aya udeg-udeg di luhur udeg-udeg aya gantung siwar mal apal etapan 7 turunan kaluhur 8 turunan kaluhur menyawana urang kadang-kadang ditanya ngaran bapak kolot bae poho karak sampai bapak kolot geus teu inget nu mantap cek alimi ulama lamun ieu aya hiji jelema anu apal katurunan kaluhur sampai 7 turunan bakal diberi kamuliaan hidup nanging amin teangan aran-arana susud kuy bukan itu nya bila perlu membawa anjing pelacak nya mantak eta silaturahmi jakolot baheula mah bu lebah lebaran eta budaya nganteuran wanci sore poe mencit kebo teh geus leungit kuring bet ge ingatkeun ku ibu ternyata ieu salah satu anu mutuskeun silaturahmi ayeuna urang teu nyaho kana katurunan kolot urang mah baheula raraki lebah mulut nganteuran lebah lebaran nganteuran eta anak tamawaranta engke di ditu ngobrol ieu intu saya awas dia tapi si panggil di jalan celing kadek barang di dalam luhurna buyutna sabuyut mending mun kitu mah ieu mang bobogohan bapak kolotna eta keneh atuh lieur pangulu kumaha tadina ieu adik kakak bisa jadi besan bener tuh penting memperkenalkan keturunan orang karena keturunan orang awas kahade jangan sampai putus tali silaturahmi anu kaopat aya huruf naon dari kata Muhammad dah urang mustaqil lapat dakhalatul jannah hartina ieu sabab di Kangjeng Rasul urang bisa asup ka surga lantaran sababiah kanjeunna gara-gara bareto di bahbol hadiran rajaban atau bahbol kebon sawit barang di ditu ibu lempang ngalut reng ndok kadah landeuh kana rata guru urang kincap pikiwan dina lawang surga ibu-ibu nu kamarana kadaria iya ustad kenal di dia ulama geus dibere amanat ulama geus dibere kitu ku Gusti Allah hiji tempat keur mere sapakat kan jelema nu dikawat nu diwajibkeun mere sapakat eta ku Gusti Allah dibere tugas aya 3 bu hiji anbiya 2 syuhada 3 ulama ta ulama guru-guru urang jaga bakal nulungan ketika urang areka neraka diawean ku guru urang adik orang guru urang mah keur ngajanteng dihareupeun pintu sur cek incek nu kamarana teu nyaho da kamu mah ku malaikat digiring da ka ditu ih eta neraka sakor kadi ku ulama tuh babu jannatun na'im surga nu pinuh ku kanikmatan eta ku kincap didelekeun banget hiji-hiji anu wau asup anu sok datang ke majelis taklim diasup-asupkeun aya dina rombongan tapi teu kaasupkeun manehna mah ngajina dina tempat sendal bae horeng geus teu kaabsen ku kincep aya deui anu ngajina nyumput bae eta mah dina tenda aya kan kitu aya geus kitu diasup-asupkeun teh hiji teh adah teh onah teh marfu'ah teh mutiah teh sulbiyah kabeh asup teh siti segala teh markona teh sarboah asup kabeh barang geus ka jero malaikat di jero ngomong kincep jamaah anu katinggaleuh aya kitu jangan salah barang dibuka pintu surga keluar aya nini keur kieu cekin ceplik udang barang ai darare ustaz
Aramayana gitu ya. Kaborobudur. Atuh kami mangges kasajarana kajaran online mangges kajarana kunaon ieu bisa katingal. Ulah ngantuk keur penting tas main selot. Oh. Ini main selot. Akhirnya iya ternyata kunaon bisa katinggalin ka jero surga di majelis taklim na baheula keur ngaji mah hees tah. Aya di dina saudara saya. Aya awas sama katinggalin ka surga ulah nyalakeun kudu. Teruskan. Iya ngomong-ngomong gak panas udah. Nah dia balik tidak nambah gehen gue lalu tunjuk. Tapi tidak masalah, mang lebih baik terjebak dalam rasa panas daripada terjebak dalam rasa sayang tapi akhirnya dianggap tenang. Anjay. Cicing hati-hati mau ngerti cicing gua. Ini mah urusan MBG ini. Ya Allah ya Rabb. Teruskan Bu. Opat nami Kangjeng Rasul huruf nak mim ha mim dal menjadi penyebab sababiah urang jaga bakal menang au ti Gusti Allah wasilah tu sabab urang dedeh jeung mahabbah ka Kangjeng Nabi iyalah buktina dongkap sadayana ka ieu tempat mudah-mudahan jaga urang ditulungan ku syafaat Kangjeng Nabi amin ya rabbal melihat tema meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yuk akhlak bu, bagaimana akhlak Kanjeng Nabi? Banyak diceritakan dalam kitab-kitab. Akhlak Kanjeng Nabi adalah akhlak yang paling terpuji. Maneh nama ulahna kana saudara saiman, kanon muslim bae ge ngarangku. Eta loba kaum kafir Yahudi anu sampai asup Islam lantaran kageges ku akhlak Kanjeng Nabi. Kacaritakan ayat hiji ini. Ketika Kanjeng Rasul di Madinah, Aisil areka masjid Wan Cidohor, ieu ini di luhur tingkatan kedua, runtah dialungkeun kana huluna sirahna kana ieu mastakana Kanjeng Nabi. Terus isu kana liwat deui, terus Kanjeng Rasul ngagibrig-gibrig runtah, ningali ka luhur. Nuhun nih pasti sawer cenah sawer runtah menang 5 kali ternyata iya Kanjeng Rasul begitu lewat ke tempat tadi teu aya nu nyawer cek Kanjeng Nabi ka mana ieu ini biasana masuk nyawer pula jeung runtah ieu mah teu aya naros kata tangga ternyata beliau sakit sini teh gering palimana rompokna cek Kanjeng oh palitonggo Kanjeng eta Kanjeng Rasul langsung berangkat ka Pasarangkas meuli bolu oni neuk noong gering ini teh anggurna anggur bagus buah-buahan seger begitu dongkap ka rompokna anybody home aya jelema di jero atuh assalamualaikum ja Yahudi ya Bu di jero saha di luar abdi diintip ku manehna tina jandela ternyata pamengpeuk rarahi jalmi nu sok disawer teh aku manehna ieu mah jelema poe nu sok disebor jeung runtah norok tok tu urang neuk naon ieu ka dieu bade mah aing tipeuci timbul dari gamu timbul suuzon tina hate eta nini beda dong ibu bae mantas nyumputkeun duit tina sesahan salaki teh lagi bebeja kan eta panggih di dapur tempat kakinya dari mana dicarikan dia eta dari gama mungkin untuk masuk korupsi banget Bu ibu lamun nese baju salaki kemudian ibu dicopot aya duitan bebeja 100.000 ka 50.000 hati-hati Bu eta dosa ibu sarua jeung 1.000 copet anu aya di pasar kita kan bebeja kalau ngomong nimu dina kantong gini upan urang mah dibiasakeun operasi 5 jari sebelumnya sehari lamun teu beunangan babaung baru lamun manggih mesem-mesem yes aya jeung malis sebelah kan kitu ibu oh goceng berarti
mati eta mah tuh pintar salaki ibuna. Anu ratusan ribu nama dina jero peci ieu. Peci mah pentlok di soso. Terus aya naon ieu Muhammad cek ini. Ini abdi kangen jasa karak sakali doang teh bisa por kumini. Rindu jasa akan ini ya Allah. Ieu abdi nyandak bolu Ibu Oni, nyandak ieu buah-buahan, ieu kanggo nini. Eta nini rembai Cimata. Ningali jelema nu di kasaran, anu disawer kuruntah, malah datang noong mawakeun kuehkeun. Didinya eta nini ngarangkul ka Kanjeng Rasul. Bari nyarios wahai Muhammad, izinkan aku ikut bersama agamamu. Sahadatkan aku detik ini juga. Akhirnya nini Yahudi asup Islam gara-gara ngaharepan atau mayungan akhlak anu luar biasa. Hiji anak Nabi Muhammad. Anu kadua, baheula di Madinah aya aki-aki pengemis pecak teu ngadeuleu. Nyarande dari pagar ibu kota. Unggal isu ku Kanjeng Rasul disampeurah. Kayak buka mulutnya nyandak bubur gandum. Sarapan dulu kayak dibuka kata semua. Yang nona ieu bubur. Saya ngawapan kula. Cicing bae Kanjeng Rasul antara naon? Apal Kanjeng Rasul teh dongkap ka Madinah pada ngehewaan. Termasuk pengemis tua tadi. Cek eta aki-aki anjeun ngawapan kula. Apal teh kanu ngaran beungeut si Muhammad. Naon kitu ke bejakeun mun panggih jeung si eta diajak gelut poin korikan. Nek gelut kumaha boja pecak kumaha notok ngajak pecak. Bener teh. Ku hewa-hewana ka Kanjeng Rasul. Mesem bae Kanjeng Rasul terus bae ngahuapan. Isu kana dongkap deui enjingna dongkap deui enjingna dongkap deui berbulan-bulan pengemis dihuapan ku Kanjeng Nabi bari unggal dihuapan ngajejeleh teu eureun-eureun kana ngahuapan. Mun model urang kuari manggih nu kitu hiji pecak kadua ngagogoreng asana dijambak ka beungeut huyuna buukna pantokeun kana pagar tembok. Mun model urang tapi Kanjeng Nabi apa yang terjadi saudara-saudara? Begitu badai wafat, tujuh udur Abu Bakar dipanggil. Ya Abu Bakar kalian tah. Mahada ya Rasul. Ieu kula boga kewajiban ngancam ka terus teh. Aki-aki pengemis tua pecak. Nyarande di pagar ibu kota di ditu ayana di pasar Madinah. Wayahna ku anjeun teruskeun pagawean kula huapan eta pengemis. Singkat caritana Kanjeng Rasul pupus. Maka pada melantikan toslah ku Abu Bakar Siddiq. Satu ketika Abu Bakar dongkap ke dinya isuk-isuk neangan pengemis buta. Panggih ke nyarande di pojokan pagar. Oke? Buka mulutnya. Ayo beletok huntuna kahajar sendok. Cek eta pengemis sahayeun ngawapan kula. Ja biasana malam lembut. Make akhlak. Pani mau ujug-ujug datang ngabeletok ya huntu kula. Ana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oh. Apal teu kumaneh kasih Muhammad. Cek eta pengemis. Apal. Kemana teh jelema anak kuari? Eng nyabokan ka saya. Membawa agama Islam di itu Mekah datang ke Madinah kami kita tetonggengan. Geus aya ajaran Zoroaster, ajaran nenek moyang kami. Datang ka dieu kami kita salat. Bedakeun ka si Muhammad mun pagi diajak gelut wae. Cek Abu Bakar ieu Kanjeng Nabi geus bulanan ngahuapan model nu kieu teu putus-putus. Ya Allah jaroban. Eta Abu Bakar lamun lain amanat Kanjeng Nabi dibebek dia wae. Di majero hatena. Saya nonjok bae mata. Aki-akinya pecak terumasa dia. Cek Abu Bakar hatena. Lantas bagaimana? Wahai pengemis tua, cek Abu Bakar, perlu kau ketahui bahwa jalmi anu ngahuapan anjeun samene kuda dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesabaran, loba awang beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakatai eta aki-aki ngeuting kitu. Tuurna roktok doang kapuk kacanya. Bersimbuh di payunan Abu Bakar.
wahai Abu Bakar Siddiq, wayahna kula hayang nuturkeun kana ajaran model kitu. Ku kuat-kuat amat eta iman ngahareupeun amarah jelema. Islamkeun kula kuari keneh. Dituntun ku Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyaksian kaula kana sanana bahwa teh Gusti wajib ditembah angin Allah sahiji jeung daya. Deui nyaksian kaula kadua kana sanana bahwa Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Islam eta Yahudi dileungkeun. Kunaon bu? Qur'an. Ternyata berdakwah yang baik itu adalah dakwah bil hikmah. Dakwah anu hade teh aku akar. Ku kalakuan urang anu hade. Lain kumaha. Ukur ku ngucap doang ngamudak leutik kita taswir bisa. Tapi akur tah henteu ieu omongan jeung ucapan. Ucapan jeung omongan sarua ulah betul bae. Akur tah henteu ieu omongan jeung kalakuan. Entah hirup eta dua pilihan antara ceklek jeung apa, antara makol jeung hal. Akurkeun ku urang omongan urang, tuturkeun ku kalakuan anu hade. Abi mah yakin jelema anu saloleh soleha kunaon loba nu nuturkeun, kunaon loba nu ngarumung lantaran akur antara letah jeung kalaku jeung hate. Eta cenah urang ngomong abur-aburan di lembur. Isuk ngomong A, sore ngomong B, nek sanu itu. Bener gak? Ndak Kanjeng Nabi mah ku akhlak, Bu. Tuturkeun kurang ka akhlakna. Jeung papada ulah seunyeun bae. Ieu Isra Mi'raj Bapak Ibu, punten. Hikmahna naon? Sucikeun hate. Sebab Kanjeng Nabi teh nek ngadep ka Gusti Allah ka musala, hatena disucikeun heula. Bainama Nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal hijri mutaji'an baina rajulain. Di awalina kitab Tadbir an dikarang ku Sayyid Ajmuddin Al-Ghaiti ala qissati Mi'rajil Akbar. Mu'allif berkata, ketika Rasul sedang tidur di antara dua laki-laki mutaji'an di hadapan Hijr Ismail. Dipaling ku malaikat, dicandak ka pinggir sumur Jam-Jam, dibedah dada Kanjeng Rasul min sukrati nahrihi ila asfali batni. Tina nekok tukoro sampai kana meneh bucah. Dicandak manahna dikucuran ku cai Jam-Jam ku malaikat Jibril. Tujuanna naon? Nyucikeun hati. Lain Kanjeng Nabi can suci. Justru Kanjeng Nabi matos bersih, dicuci atuh nambah Singkat ceritana dikocorkeun opat perihal anu hade kadiri kamanah Kanjeng Rasul. Hiji ilman, dua islaman, yakinan, hilman, kemudian ilman, opat poin. Ilman, islaman, yakinan, ilman dikucurkeun ka manah Kanjeng Rasul. Kunaon kitu? Disucikeun hatena lantaran madep ka Allah nu Maha Suci. Ibu hayang sholat doa yang diterima bersihan hati. Ulah sholat beak mukena 7 rosin. Ari hirup napa kebo dina urut baik. Ada apa di balik semua itu? Badeng ku badeng hati kurang aya runtah. Aya naon? Run. Kata runtah pandu mata rusak di dalam. Di luar mah. Goreng hati ya tahan semua. Mana runtah hati? Hiji riak hayang ka alam. Boga mah salomari ka pengajian dipake kabeh leumpah ge bongko. Cade. Nah beres jeung tadi. Etari atiha. Boga baju saminggu sapoe hiji. Ka pengajian pun tak ganti bawa. Poe Sabtu kelatu, poe Minggu ungu, poe koneng, poe Senin hot, koneng tai. Salah satu tulang keluar Pak Ejo tai kabeh. Poe Kamis mapin seragam lamun Jumat mah kami mah ustaz sok putih kabeh. Kami mah ka majelisna ngaranclong. Boleh seragam ibu rupa-rupa, tapi teh sadar di iman salah tinggal bekal paru-paru. Betul? Geus ulayang kakal. Dangdang ya biasa baik, ulah ima wadak 3 cm ditapokeun kabeh kana banget. Lipstik na Ines rasa strawberry.
make wardah, make blos on, udah kabel maboloon, bener tak? Biasa bae toh, dah biasa bae. Urang ke pengajian ini jadi inget ngaharep salaki. Emang urang mah kesalahan terbesar tuh begitu istri-istri sekarang. Ketika engkau mau kondangan, mau ke pengajian, engkau seperti Bella Sapira, berdandan seperti artis. Tetapi giliran ngaharepan salakina kayak persis dong Bella Sungkawa. Dasar sarang rowek dia dipakai urutnya joker sore. Begitu ditangkep ku salakina bau asep, kelekna bolong, ngaracak deh. Make kutang kondangan magacon, nge-KS yang salaki kutang pegak dipakai. Orlet 18 numpuk di dina, ditangkep ku salaki nyorocos karena ada. Betul apa betul? Ayo di dia minta kembali kutang-kutang aja. Ayo, mana salakina? Ayo nges kekuat, dikon kakula, dikutangan kakula. Na'udzubillah, amin. Masya Allah, mereka sadaya. Luka dua, ayat ujub. Eta ujub luka hati ujub. Non ujub ngarasa diri lebih bisa. Betul apa? Mun aing anak di dia. Mun aing diri. Mun aing. Nah dia mun aing. Mun aing di dia. Marah. Itu pae. Eta ujub begitu awas kade. Ulah ngomong mun aing buku kata dia mun batur pae hobi ngagotong. Nah bisa nguburkan sorangan. Bener tah hentap. Anu katilu aya huruf N di mustaq tina lapan nipa munafik. Ngan munafik banget kaharep lempang kaki gil dong ke ieu. Eta munafik. Salaki kasep budak-budak salaki batu. Pamajikan geulis budak-budak pamajikan. Kita ngaranna euy. Lemang. Mana kalau suami istri? Ya hanya apa kalau sekarang hidup di dia. Kayak kalau suami istri. Teruskan ya. Awas hati-hati. Lumur keopat ayah huruf tek jeung a. Urang hijikeun takabur eta rungkah hate. Ngarasa diri paling hebat. Takabur. Sohor. Takabur teh bisa kabagi-bagi aya nu sombong ku ilmu, sombong ku harta, sombong ku pangkat. Hati. Ieu loba jelema nu ngajara reblag. Loba mantan jelema sugih, baheula mah bro di juru, bro di pantos, si bro di kolom, si jabrik di gigir. Barang kuari hayang dahar dahar rese. Goreng kerja di jelema sugihna som. Allah mah dalam sesaat bu ngabubragkeun. Betul apa betul? Mangkana orang mah lain sasaha, orang mah manusia. Diberi harta titipan. Cenah aya nu boga tanah 70 hektar. Deh bohong le bapak mah di TPU tanah batu lupa. Kita nu mana mau ahok. Di mana di dia aja mah sugi boga tanah 70 hektar dikubur sorangan di tengah-tengah. Moal aya. Betul? Nah jangan jelema panggagah kan tuh Firaun contohnya sombong ke Allah. Jangan rebak digencet ke laut. Maaf saudara. Cek Firaun ana bil autad ana rabbukumul a'la. Sembah ya kula ya Musa ku anjeun. Eta Firaun panjangna ibu awakna luhurna 8 meter, lebar dadana 4 meter, sakali natu dak sapi hiji. Firaun lamun kuari aya keneh mah sapi urang bae aku saya. Ya Allah ya Rabbana, sepanjang sejarah Nabi Musa kepungku tentara Fir'aun sampai memojok ke pinggiran laut anu akhirnya para jemaah sadaya izin Allah cek Nabi Musa Jibril kudu kumaha ya pula hey Nabi Musa don't worry be happy cek mereka cek jangan takut jangan khawatir idrib di asokal bahar gebukeun tokat anjeun ka luhur laut begitu digulung laut belah dua mapah Nabi Musa nyebrang terus nyampe seberang Fir'aun dan bala tentara ngilu nuturkeun nyebrang barang keur di tengah-tengah Nabi Musa terus nyampe cek malaikat Jibril gebukeun deui tongkatna ka laut jeder digebukeun deui laut nyambung deui Nabi Musa ngerebek jeung bala tentara Fir'aun
ku reungit. Eta reungit asup ka jero polona. Nguyang ngapain napukan. Berejan amput. Kobel-kobel modal. Lalu kemudian korun. Paeh kagencet ku tani gara-gara pakaianna diraudan ku manehna. Pokok tersebut kan harta karun. Eta korun paehna kagulung ku bumi gara-gara nyototan hartana emasna anu ditimbun di jero tani. Kemudian Abu Lahab mamang Kangjeng Rasul si raja antagonis panggalakna ka jelema. Maotna ulama tah saya tong sapantin modalna. Abu Lahab ngelepuh kulitna hararideung. Sampai busuk ngaluarkeun bau bangke. Sehingga sampai kakuari kuburan Abu Lahab ibu di daerah Mekah tingali. Eta setiap ngaliwat kayaknya brem bau. Batu urut maledogan kuari geus numpuk melewatan hulu jelema. Ya hewan. Ia menandakan bahwa setiap manusia, setiap makhluk yang benci terhadap Allah, benci terhadap Islam dihukum di dunia kene. Eta Mustafa Kemal Pasha, Mustafa Kemal Ataturk yang pernah menguasai Mesir, Turki di abad 20 atau 1920-an. Ngalarang saudara Adan temenang di speaker. Stasiun televisi tidak boleh menyiarkan suara Adan. Radio tidak boleh, handphone jangan ada suara Adan. Iya Mustafa Kemal Ataturk mautna bae arek mautna sakaratul mautna 8 tahun guguling sinan gitu. Dan budak Turki bu anu ngalarang karena ajan. 8 bulan guguli pakan badi urang. Sampai kulitna tinggal jeung tulang doang uruk tapi hirup bae ari tombong pinuh ku bilatung. Nauzubillahi minta kawas kade jeung tetangga ulah ngabogaan sifat takab ngabogaan sifat anu terakhir dina kata runtah teh aya kata ha aya huruf ha di mustaq tina contohna hasud lapan non ustad hasud iri sih cenah saudara tetangga di ibu kabeli motor listrik ibu gak kecadahan kasetru kata hasud bener gak tetangga ibu naik haji ibu naik tower tetangga ibu kajian ina tingkatan ibu mah meuli taraje eta si hasud gitu hewa kana tetanggana ngajak atuh jalan ka imah tetanggana di halangan ku bantang muter undangan di batu sampai ka ditu ka ngajak. Ya Allah ku hasudna laju diomongkeun deui dia cenah kamari undangan geus eta kudu hiji aya undangan kana didinya dia eta laukna dengan helm Belanda naon helm Belanda endok di bola tuh si hasud teh kitu bener gak? Ayah kan gitu di limur ayahnya kapan diomongkeun ke pugu ayah daging nangeuna naon nu diomongkeun tenda balolon bocor dan hujan gede tenda bagus awning bagus hiasan bagus ngeunah dagingna medok panganten diomongkeun hati-hati daging medok panganten si hasud teh kitu leungitkeun hasud leungitkeun awasna al hasud layak sulul maksud jelema ngabogaan sifat hasud mah moal direkes doana moal diijabah ku Gusti Allah lantaran aya hate kadua leutik di jero dada mangga ibu ibadah ge teureun tapi teureun hasud sarua jeung pakobok lumpangna urut rubah biceunah rasa benci kepada sesama emang tapi itu perjuangan bu jangan berhenti berjuang ya urang mah panolobana nyararep brek ngadeuleuh tetangga kabeli mobil urang mau guguluntungan di jalan raya tetarima aing saya tak kabeli mobil tetarima ari teteh kamari ngokot pajorok ari mau anusa hewa aing makasih eta ari teteh kunaon pokoknya mah kahuruan tetanggana naik haji berangkat manehna naik ambulan dibawa ke rumah sakit
setruk mending pae mah petot da sumuk. Nauzubillah min. Geus cucikeun hate, bersihan hate. Percuma Bu. Hate kebersihan urang ngahareup Allah bobolokot di naon. Encan deui urang perkara-perkara leutik, salat urang teu bisa husu. Bener teu? Meme salat ngayoman ranginang dina iri. Begitu ranginang dikaluhurkeun tengkeun salator usolli padoduri abarokatun tak belaki nanti ada anu eta. Allah. Diur hujan. Asal barang ini hancur. Coba ibu nak neruskan salat apa nak nyokot barang ini? Geus moal salah jawabanna ge eta. Bener teu? Salat mah aya keneh, jeung ustad. Barang ini mah acur mah bisa kacau. Di mana orang yang bisa husu? Tapi najan teu husu ge terus bae so. Bapak Ibu kupingkeun, Gusti Allah mah nalika ningali urang salat, doang indung ningali anak leumpang teuteuleup-teugan. Teuteuleup-teugan teh orokna orok. Belajar eta mun kadeul labu pan dirontok pan ku ibu. Ku indung ngadijangjak deui, urang ge lamun salat kadeulna teu husu, salat urang teu bisa fokus, Allah mah dieu terus bae. Jadi doang kitu contohna. Kumaha cenah Ustaz amun salat keur salat cenah inget ka mana bae. Lebih baik sholat walaupun pikiran kemana-mana tetapi awak kemana-mana tapi teringat sholat itu lebih buruk. Betul? Atau mendingan sholat ingat kemana-mana daripada bapak kemana-mana ingat sholat. Mantap terus baik. Iya pan Isra Miraj naon kitu jahari jadi sholat. Ani persari tentang sholat sudah. Di langit kagenep kangjeng Nabi urang patepang sareng Nabi Musa. Terjadilah percakapan di dunia. Mereka mana Muhammad? Kami pada menghadap ke Gusti Allah. Kabeneran. Kayak anak ulah anak nitip. Pak Gusti. Kayak namanya Musa. 40-50 rakaat sholat yang kita dikurangan. Bejakeun ka Gusti. Kunang gitu umat ulah ngajaran tang. Insya Allah. Sapu tinggi 50 waktu. Umat kuda di kalangan Bani Israel. Baraladak lo badu musruk nagalengan. Ngomong ke umat Kanjeng Muhammad jadah awak nalaleutik hararideung hutang gede asana moal kuatin maka Kanjeng Nabi pun dongkap ka Gusti Allah at-tahiyatu wabarakatuh shalawatu thayyibatu cek Gusti Allah teh assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Kanjeng Nabi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Berang para malaikat maca syahadat kabeh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta dipake dina doa iftitah, dina doa tahiyat. Doa tahiyat awal tahiyat akhir eta salam Kanjeng Rasul ka Gusti. Aya naon Gusti abdi piwarang ka dieu. Kula bakal masihkeun naon nu dipikahayang ku anjeun wahai Muhammad. Karena engkau adalah kekasihku dan untuk seorang kekasih apapun akan diberikan. Jangankan yang tidak berharga, sekalipun kehormatan untuk seorang kekasih pasti akan aku berikan. Masya Allah. Gusti abi marek ngandak omongan eta bae titipan Nabi Musa. Naon? Salat ulah 50 waktu. Kurangan. Cek Gusti Allah siap dicandak 5 tina 50. Tinggal selesai sabaraha? 45. Turun dari Kanjeng Nabi, panggil Nabi Musa deh, Nabi Musa, alhamdulillah terus dikurangan 5 waktu. Sabar aja tinggal, 45 waktu deh, moal kuat Muhammad, inji ila rabbika, balik deh kamu, bejakan moal kuat. Balik deh Kanjeng Rasul ke Gusti Allah, turun deh 5, balik deh ke Nabi Musa, naik deh, turun 5. Tika rasa salapan kali balikan. Salapan dikali 5, 45. 50 dicandak 45, tinggal 5 waktu deui. Nabi Musa atos kulara capek ngapa-ngapa. Bulak balik kuat kaluhur ka handap. Geus 5 waktu bae. Moal kuat Muhammad, deulekeun ku anjeun. Umat anjeun jaga 5 waktu ge loba nu kateter. Sanajan sasalawatan cecelengkeungan unggal poe di mushola di masjid budak leutik di suatu malam di bulan
dari Masjidil Aqsa qasid subuh 2 rakaat unggal poe kaberangan. Bener tanda kalakuan saya omongan Nabi Musa nyata kuari Pak mual kuat Muhammad irji ila rabbika balik deui ka Allah. Nah bener jeung Nabi Musa delekeun nyata kuari dohor 4 rakaat masih di sawah kene asar 4 masih di perjalanan maghrib 3 rakaat dia kecapean isya 4 ternyata ucapan kangjeng Nabi Musa real menjadi kenyataan sampai sekarang. Urang ripuh 5 waktu deh. Irji ila rabbika balik deui ka Allah. Entos teh kangjeng Nabi. Umat kulamah najang 5 waktu unggal poe salat, sawaktu dibayarna 10 derajat 10 ganjaran. Mana dalilna? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap manusia umat Islam melakukan hiji kaadaan maka 10 datangna 10 datang lamun 5 kali berarti 50 datangna urang salat 5 waktu ge hakikat nama atas jasa Rasulullah dihitung 50 waktu. Alhamdulillah tekuru urang madalah ini waktu teku maju yang ke surga ibu ya geus nyaho jalan jalan mana kemari keluarga aya nu mau HP minta Sherlock tadi surga dah mana surga di Sherlock surga ibu aya di salaki ibu surga salaki ibu aya di mitoha ibu eta geus pokona jangan ada dusta di antara kita rawat salaki ibu lamun ibu aya surga Bu ya lamun teu dirawatan pang terlalu aya duit dicokotan bae aya salaki teu dirawatan dong kula jeung ki awam di lapan sabulan mulu sabulan Rajab ngulincer da awak teh kuru atuh kumaha bu teu kuruna balik datang ka imah setor bae disusuan mah henteu jala batang tuyul bener tuh insyaallah nyedo kopi sajelas ibu bakal diberi pahala ku Gusti Allah sarua jeung puasa sunnah satahun lain amin minum kopi balik datang ke dia seduhkan langsung 10 gelas kak leuk langsung kabehnya abdi hayang menang ganjaran 10 tahunan puasa sunnah cek salaki ibu kasurupan jurig mana atuh kumaha nih menang ganjaran atuh kula nu keterbekan betul ya 10 gelas hiji tah surga ibu lamun ibu netek banget salaki sakali sarua jeung netek Ka'bah di Mekah nanti ka Mekah ongkos aya datang ka imah kak da cek kitu ge beungeut salaki aya Ka'bahan coba ada beungeut oh bener ka sarua jeung Ka'bah ka beungeut hideung segi opak tuh kita punya udah disyukuran terus salaki hideung udah arah mongkon jual ampen cepen di pengajian aing mah teu kabeneran budak boga salaki ari anak 12 atuh hideung kabeh kamari ge moto cenah jeung kebon sawit diomongkeun sadulu ngarendeng kamari jeung kebon sawit buang sadulu teh hideung ya Allah ya Rabbana bu lumayan hideung-hideung ge nya ngariung rajaban ti peuting mah eta ge meunang berkat 8 mamal kanyahoan heuh nyumputkeun ya Allah hideung katilu surga ibu masalah di salaki ibu sahajal mak pamajikan anu nyium pipi salaki sakali maka diberi ganjaran sarua jeung namatkeun Quran 12 kali. Alhamdulillah. Ustaz cenah jakula mah Allah pa salakina injem heula nu batu. Baluang. Ulah. Nah. Mana keteranganna? Tingali dina kitab ada berusaha.
halaman 282 dina bab kahiji cek Kangjeng Nabi kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyumam ra'atin qabbalat jaujaha biti binafsiha pakaan nama qara'atil qur'ana isnatai asrata marratan. Sahajal ma pamajikan ngecup pipi salakina sakali biti binafsiha dengan penuh hawa nafsunya pakaan nama qara'atil qur'ana isnatai asrata marratan. Maka ieu jelema bakal diberikan ganjaran sarua sakecupan jeung namakeun Quran 12. Alhamdulillah. Balik di dia langsung cekek belum salah cicing kah yang nyium anu kanan kak kening mana lahunan main pakai sangan Ustad eta teu karasa horeng geus 30 genep kali tamat dikali til 12 kali til 30 gen Ustad hayang tamat Quran 100 kali menang cekek belum salah kira cicing kak hayang tamat Quran 100 kali cicing ngompol kalau dia beres dicocok cara ropok untuk salah babaung susulan kancap ceng enak pak indung dia kesurupan ya biasa nama tadi Allah kali surga ini ternyata ini betul apa betul hati-hati bu dina kitab kabair dicaritakeun aya ulama ahli ibadah ahli tahajud ahli tadarus ahli sedekah ngarana Alqomah gara-gara sieun ka pamajikan ngalunjak anu ngaran jadi indung meh bae mawa kate bisa maca syahadah nauzubillah ini kita meuli baju daster ka pamajikan diberi duit 1 juta berangkat dibelikeun mewah nu bagus aya cacat saleutik pokona mah kakak ditampili nganggo bola eta merengkeut biasa pamajikan Alqomah barang geus meser inget ka ibuna ternyata ibuna ge hayangan baju aya sesa duit 35.000 dina kantongna akhirna asup ka toko serba 35 meuli daster indungna anu talina ngait sakali kana pakusoh datang ke rompok ibuna ceng ari ibu ku sanaon eta aya baju bagus mah ini saha ieu bagus amat eta mah gaduh istri abdi apa ya hargana 1 juta meserna ge eta mah ti kasahroni sebab ieu mah baju Syahrini oh baju Syahrini mau dagang Sahroni ya Allah para jamaah sadaya terus ieu hijina tah ieu mah kanggo emaknya ya ceng artosna aya 35.000 deui diginyok malina di toko serba 35 teh moal anyar eta ibuna langsung ngangtung hei Alqomah 5.000 urat sarak mak putus ketika ngaluarkan hulu maneh keluar tina yang leutik 8 bulan mamawa kandungan jatuh bisa ditunda nu ngarawat anjeun nu ngeong-ngeong anjeun disapolakeun dirawat dikuliahkeun dikapasantrenkeun sampai kaca di sarnaja sarjana biasa cara maka panasnya dia doakeun da bola sulat teu ngaracak ya nya panasan ya Allah ya Rabbana akhirnya singkat cerita ibu cek ibuna Alqomah disapa dia cek moal bisa maca syahadat nalika sakaratul maut bertahun-tahun Alqomah gering parah sakaratul maut di beduk subuh nek ngaharep beduk maghrib teu lulus tekaur asyaduaan ku pamajikan dituntun telulus pamajikan laporan ke sahabat laporan ke Kangjeng Rasul nyahadatkeun ge teu lulus cek Kangjeng Nabi ieu mah boga dosa gitu aya mah teu aya lamana di Quran coba sahabat susulan disusulan mana cek Kangjeng Nabi mah gaduh putra teh namina Alqomah atuh gaduh kunaon gitu pokok hari keur ngapa-ngapan teu bisa maca syahadat teu bisa maca kalimat tauhid sabodo teuing cek ibu Nabi sapa kunaon kitu atuh ulah dibelikeun daftar 35.000 ari pamajikanna abai harga 1 juta sakit hati di Muhammad aku yang ngeong-ngeong dia ketika lagi dia ngeong-ngeong ngaborokok Muhammad aku langsung ke kamar mandi bener gak? Nanta orang keluarga bisa kayak indung orang di sekolah kira ini orang nggak segini nih kayak badiuk di labunan luar
borokok ke isi langsung dibawa ke kamar mandi malah gitu asal dijongklokan alat-alat ngaduk hebat lah ibu ngeri hati kula Muhammad kula dibeda-bedakan jeung pamajikan manehna karena manehna ikatan suami takut istri. Aduh bener baik yang kepada sekali ini nges lah hari mau diampura sama ku ibu moal nges kabal kaji nyerian kula cek Nabi Muhammad mungkin kudu di Allah ya sahabat kumpulkan regamu neangan ban kumpulkan meli bensin kenal kan dok belum terkoma kunaon supaya babari payah eta indung nang adeke dititukeun koko soya ulah kuku maya anak kula bala mamawa salapan kula teu bisa ditunda ngalahirkan 5.000 urang sareng kula putus ulah kanjeng Nabi ulah jika kanjeng Nabi mesen najaratina beunang japan di prank akhirnya bu sekejam-kejam kolot mual mungkin tega ke anak sebuas-buasnya binatang buas tak mungkin mampu memakan anaknya sendiri tapi loba anak mau ngesewa ke kolot sampai kolot maka mau kita datang tapi gak binatang anak begitu udah gede dulu na'udzubillah ini barang dongkap kadinya hayo alkomah dihampura sakabeh dosa ku ibu cen geranak madat pagusti matong rabu-rabu dituntun ku ibuna dituntun ku kanjeng Nabi lulus syahadat akhirnya alkomah husnul khotimah baik kan rata gara-gara pengajikan entah ibu ulah rosa-rosa ngatur salaki ayah di dia galak salaki ayah anu ngatur ka salaki ayah anu mana banget ayah kula ibu kula masuk ayah langsung adu akun bae duet kana pamajikan anu model kitu heuh pamajikan jeung ngatur salaki ari jalu qawabuna ala nisa tingali Al-Qur'an lalaki eta pemimpin bareng ulah ngatur ka salaki kula mah hayang ngadu akun bae ya Allah tidak gerak kumisan tadi buah plang tadi bisa ulah bisa dikerok sekalian atuh bikang galak ka salaki mah bikang lalaki na berarti bener kok oke bu kartas teh ya dalam angka surga turutan ku urang tah Siti Mutiah baturna Siti Fatimah rencangan di surga cek kanjeng Nabi Fatimah engke anjeun bakal boga batur di surga sana mina Mutiah oh teh mut berangkat Siti Fatimah gak penasaran di mana ieu rompongna Siti Mutiah di anu Assalamualaikum Waalaikumsalam saha di luar abi Siti Fatimah bade silaturahmi putrina Kanjeng Rasul oh sareng saha sareng Sayyidina Hasan incuna Kanjeng Rasul lalaki muhun sabar tahun muda 6 tahun wayana Siti Fatimah salaki abdi amanat ulah aya goer muhrim diasupan ka jura imah wayana ulah waka asup kecuali sorangan lain cek Siti Fatimah apan karek 6 tahun sanajan karek 6 tahun tuh nurut ka salaki wari malain bang emok di obiak dibawa ke dapur bener tak sebab nek mere duit salaki nama keur macul di sawah pamajikan mah dipacul nauzubillah min singkat ceritanya Siti Fatimah datang deui ka dina assalamualaikum salam sahaya Siti Fatimah berikan Rasul terus salam saha ka dina nyadira bae asup Siti Fatimah eta kaget bu kaget ningali dihareupeun pantos Siti Mutiah aya ember eusina cai hangat jeung elak daring cek Siti Fatimah mot ari ieu jeung naon kula mah datang salaki kula ieu barang datang ibu eta salaki langsung ditelapan horeng beulutna make cai hangat diperot pak sampai ka suku-suku sawah inilah kalakuan Siti Mutiah eta mencegep Siti Fatimah wajar ku bapak kula geus diponis bakal jadi batur kula di surga atuh teu kira-kira ieu kalakuan model kieu aya tahu eta pengajikan di dieu model kitu datang salaki langsung dielapan aya teh munasabah geus lamun di surga Allah kula nyarekeun saha betul ngadua kalian barang dahar jeung salakina ternyata dina meja makan aya pangebuk aya pangebuk cek Siti Fatimah mut ari ieu jeung naon buku kula ngalaman dalake kula dahar pepeureudeyan ditanya ngeunah teu ka ieu kadaharan kula
eta pangebuk dibikeun ka salaki heula ulah mere tonggo. Gebuk tonggo abi karena abi geus macalakan masakan abi teu raos kana letah digebukan ku salakina. Aya pamajikan model kitu di dieu. Lamun masakna teu ngeunah mere pangebuk ka salakina aya urang mah katibalik. Salaki keur dahar geus papeureudean. Ayo udah ngomong teh ayo udah. Ya. Unggal paes hudang nyatu. Ya. Nuseup ya kasusukan telok bebeunangan. Mawa kempes mah gede, sian, nyatu. Ayo ngomong teh ya. Bener tuh. Akhirna salaki mah setruk pae. Beak dicarekan. Mantap kamu. Ternyata wajar cek Siti Fatimahku atuh ieu mah calon surga munasabah. Mudah-mudahan sadaya orang sing suka Allah. Mudah-mudahan sadaya sing jadi istri anu salehah anu nurut kana salakin amin. Anu ngalepaskeun salakina sanajan nyambung deui. Geus kalana padahal mah eta kurang min Allah. Aya asal aya bahasa nyambung metodona sengkleh. Betul apa betul? Ya. Belah kabar ngaji mah karunya ya kabar jeung henteu nage nu kaharti anu teu kaharti mah datang ka ieu mah masalah di babuk deui wae ya pokona mah balik ti dieu rubah sadaya alat sucikeun hate Isra wal Mi'raj urang kudu suci ka Gusti Allah hate urang kudu suci sebab urang supaya doa direkes ku Gusti naik sado ka parung panjang kudana bubudugan pidato maula panjang-panjang beuteun kudana geus kuburukan sakitu nu kapihatur hampura ka para guru abdi sadayana bilih abdi cacahan ieu ge salah ieu ituna teu sasesuai sareng asbabul wurud jeung asbabul nuzulna abdi muga diapunten lantaran ti perlu menuju diajar cacahan mugia sing jadi manfaat lepat dongkapna ti diri abdi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqulu minkum salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.